Kunaon sih, Dik? Si aing lieur jo kapoekan aing. Waduh. Diukur lagi yuk di babenya yuk. Oke. Diuk, Dik. Liur kayaknya tak, sirana Tika. Ojo lieur jasa aing teu kuat. Waduh. Tik. Benjo boga obat liur sirah oreng. Kapohoan urut benjo ke kamari minum obat. Soalnya kamari ke benjo liur sirah Tik, terus minum obat langsung cager. Sedek tuh minum obat. Tapi Jo, aing can dahar pugu. Kan namun minum obat mah aing kudu dahar heula meureun. Geus ge, ke benjo sekalian dibere jeung daharna Tik. Oh, oge Jo. Geus kedeung ya. Ngopi sorangan bae atuh ngajak. Saria kamarana meureun karek narongol. Ngopi lagi. Aisyah tumben amat ge, Dil. Ente nongkrong ngejeng alos ya, biasa negesnya masuk mau buntut bae. Ditinggalkeun ku yang di mah bek, di tadi mainna keur ngising. Oh. Ngisi bek ngopi hilan. Sugut sama butai can ngopi mah. Aduh. Kelar. Udah tuh bek. Aduh. Gantian bek. Mantapnya. Aring geus ngopi mah. Ya Tik, obatna. Tapi sedareulanya nya, kuing diwapan. Ojo. Ya Tik. Ih. Si Benjo nuapan si Tika. Wah. Kayaknya ieu si Tika mulai belajar selingkuh jeung si idiot. Ya Dik. Enggak aja aing daharna. Aing minum obat heula. Kayak tuh. Segera nom. Udah Tik, nom. Gede lieur ya aing lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Pinek euy we. Kudaut, sawat sia. Kabogo sia keur mesra-mesrani si idiot. Jeung samang. Si Benjo lah sadeu ge nu idiot. Berapa sih si Tika daekeun mesra-mesrana jeung si Benjo? Ku teu percaya sia. Ai teu percaya segera ka ditu sia kayak si Benjo. Si Benjo keur nguapan si Tika di mahna. Biraku sih si Tika bisa daekeun dihuapan ku si Benjo. Atuh bisa bae bek. Mungkin si Tika rek baca selingkuh tuh sia. Ya ngapureun boga-boga kos orang Bangladesh kieu mah. Parah sia teh. Ini parah itu. Geus gane sana. Coba ke mang kurang disampeurkeun heula ka imah si Benjo. Aos bae tah lamun bohong. Awas segera ka ditu. Mang. Apa emang bener si Benjo keur ngopan si Tika di mah urang? Oh, bener, Dil. Kok bisa ya, Mang? Teu nyaho aing ge aing pas lewat ka imah sia. Nempo si Benjo keur ngopan si Tika. Aneh amatnya. Oh, si Tika mah jelema boloon, cek aing madak selingkuh mah. Mending jeung aing nya uling si Benjo mah jelema boloon. Ngap mang selingkuh jeung Mang Dadai mah. Geus maka bogo si Tika kos kuda laut. Ju selingkuhanna kos kieu, kos boneka santet. Enggak sia. Betul sia. Boneka santet. Kopi mang. Boneka santet ngopi. Makan kopi poe. Kopi urang. Oh gitu. Matik, geus mendingan can. Heujo mendingan tepati lieur teuing be ku ari mah. Syukur atuh kitu mah. Ojo. Jo. Ieu sangu hook hejo amun teu dibeakeun mah mubajir kena. Oh Tik, tapi benjona masih sareubeuk keneh Tik. Kayak lamun benjo lapar mah
Pasti dibiarkan kok ku benjo. Hijo, maksudna biakeun be ku aing kagol. Aing lapar keneh soalna yeuh. Oh, atau enggak segera biarkan bae Tika. Oh, Hi benjo sih bager amat sih. Ternyata sih selain unyu-unyu, horeng hati nama bagernya. iya dong, benjo gitu loh. Sebenarnya mah benjo anak baik dan pintar Tik, betul teh? Betul Jo. Kok cuma pakai mikir-mikir deui sih nyebut betulna. Aing malah lain mikir-mikir Jo, tapi tadi si Raeng rada lieur saeutik. Oh, geus tah, gede dahar. Hendak dihuapan di mana benjo? Oke, boleh Jo. Ya. Tik. Heh, idiot. Maksud saya naon ha? Nah, si Kasubek. Naon kunaon sih? Kuing. Si Kasubek. Nyaho, si kunaon si Subek? Tik, kok sia bisa-bisana berkhianat ka aing? Berkhianat. Atuh hola. Sia mesra-mesraan jeung lalaki. Mana dihuapan segala. Nya lalaki na kos kieu di kurang normal. Kasubek. Diam. Bisa dihakan atas-atas ya ku aing. Tik. Bek si kunaon sih tepugu-pugu mamarahan. Atuh jelas marah lah. Nempo sia mesra-mesraan jeung jelema kos kieu. Heh, Subek karunya batur. Naon sih karunya-karunyan? Kurang sakeuy mah Tika. Geus Subek ih, geus sayu. Jo, Awas ya kuing. hampurannya. Dicekek sakeuy. Ini sayu. Ih. Dasar Kasubek on. Benjo cuma ngawapan si Tika doang ge. Pakai marah jasa. Dasar manusia alien. Tik, maksud sia naon sih? Kok sia bisa daek di duapan ku sina benjo? Males aing ngajelaskeun lah. Tuh kan, sia mah kitu. Apa sia diam-diam jeung si benjo aya hubungan ha? Ih. Kayak anak aya bau-bau anu keur marah-marahan ye. Bek. Yang sana positika diwapan ku si Benjo. Ih, rarepeh bae. Lagian satika aya belajar selingkuh mah. Dek naon jeung si Benjo, kos lalaki nu normal deui bae. Atuh meneng jeung aing dek selingkuh mah. Naon sih teu jelas dek naon tika selingkuh jeung aki-aki geus bau mait. Par satika. Kuda laut. Kunaon sia enten nuturkeun si Tika sih? Apa sih geus putusan? Muntolah hai putus mah. Oh, kirana yang geus putus gitu. Tapi sing sabar bebeknya. Resiko boga terenjak mah gitu diselingkuhan bae ku Bikang. Bacot lah. Marah si ka aing. Teu jelas ya kuda laut. Mang Sandi di horeng. Kabeneran sia ka dieu diuk. Sia diuk ka dieu. Aing deuk nanya-nanya sia, nanya-nanya serius yo. Nyaho hendak diinterogasi ku kami. Aya naon kitu? Kieu Jo, apakah benar saudara Benjo ngahuapan si Tika? Bener. Halo ku. Sia geus balik tah. Sia geus mulai bogoh ka awewe. Can kok Benjo mah can bogo ka awewe jeung kayana Benjo mah moal balik-balik batak kieu wae. Terus sia naon ge ngahuapan si Tika? Kok jeung kabogoh bae. Jadi kieu, tadi si Tika lewat dari penima Benjo, ju si Tika nekang guling, horengan si Rana lieur cenah. Ku Benjo nek bere obat, tapi si Tika can dahar. Makana ku Benjo dibere dahar heula sampe minum obat. Oh. Geus kitu si Tika matas minum obat, si Tika hayang ngalanjutkeun dahar deui, ju diwapan deui bae ku Benjo. Pas Benjo nek ngawapan si Tika, datang alien marah-marah teh jelas ka Benjo. Si Subek Jo. Atuh holah, sadeui ge nu alien lamun lain ka Subek mah. Oh sih. Kira aing mah sia aya hubungan gitu Jo jeung si Tika. Toko mang. Geus mau balik-balik deal nu geus kieu mah. Oh, mantak lagi emet. Lanjut lah. Kajut cenah. Mang, Benjo minta duit yeuh, yang beciki. Ih, sia mah ciki be, ciki. Oh sia. Tuh. Asik. Tanggas, tenang. Deal. Halo siapa kudu duduk ya deal supaya geura balik. Antepkeun met cenah kitu bae resep ya. Resep ge blon mamangna. Naon cenah nempokeun? Don kitu ka Subek. Ja Benjo boga mata, masalah buat ka Subek. Ih, pan sia nyolot. Ih, ka Subek, sakit tahu. Lebih sakit hati aing Jo, nempok keboga aing dihuapan ku sia, jelema idiot. Ka Subek. Tuh jeung aing. Ka Subek.
Kok duit Benjo dicokot sih? Bodoh amat. Sia teh geus nyerikeun hate aing. Sia mah pagar makan tanaman, Jo. Ih, itu nyambung ka sobek ya? Urat saraf sia tah nu teu nyambung mah. Makana sia mah idiot. Geus lah, ieu duit sia ku aing dipake pake jajan. Ulah ka sobek ih. Sobek. Aduh. Lebok ku sia tah. Ih, ka sobek. Oon ya. Ih, ka sobek. Aduh. Eta sia aki-aki lupa foto bikang bugil ya. Ini parah ini. Coba bacot sialah. Nanti tanah yang baik. Atuh ku parah, gemang kolot-kolot tempat foto nu kos itu baik. Mana bagus di bikangna. Ang may isang be. Met, Dil. Tadi aing manggil si Tika jeung si Subek. Parepe-repe be. Kadoang nu matos marahan gitu. Oh, Mang. Oh, tadi aing datang si Tika mabur. Si Subeknya mabur. Tapi maburnya pepisahan. Itu bareng. Tere putus kayak eta, Mang. Kayaknya sih. Mang. Coba numpu foto tadi nu bugil. Mulus teh bikang ya? Ulah Pelit. Nah, ku pelit teh. Nempo Mang, nu lebih mantep mah. Boleh, Dil. Tapi usian heula paketnya. Paketan aing minim yus, beak. Ih, aing mah atuh ngospot bae ka balai desa. Mula, Dil. Jadi ge aing kanyahoan di balai desa keur nempo boket. Di videokeun ku sekdes, aju aing dipiralkeun di grup desa. Oh, tah. Oh, parah sekdesna ya. Siapa seneng nilai di sini. Dipiralkeun. Hena Benjo, sia kunaon? Duit Benjo dicokot ih, ku ka sobek. Nu bener sih ya? Goceng. Mana Benjo ndek jajan, malah dicokot. Ih, parah amat sih eta si Subek keterlaluan jasa. Mana tik, duit Benjo gantian ku sia be. Ja ka sobek kan kebogo sia. Non menta ka aing. Geus hayu teangan si Subekna, ku yang dicokot deui duit sia. Mau sayu. Kemana si Subek maburna? Tadi itu tadi mah. Mau sayu. Kedieu kok. Gede. Abu. Tumben di kotak lu boga duit net. Bisa jajan gua mah. Oh, ja, aya boga duit mah. Nokong lagi sorangan, be. Gitu ya si Subek mah. Giliran dia boga duit. Nyangan urang bari beungeut di melas-melas keun. Giliran boga duit. Awah haleungit. Naon sih, pugu boga duit nagengeun goceng doang. Subek, eta sia jajan duitna boga si Benjo nya. Lain kok. Lain cenah, pugu bener duit Benjo dicokot ka sobek. Ulah fitnah ya Benjo. Bisa diciduhan tak yang beungeut cia. Jadi harejo kabeh ke beungeut cia. Aku sih Subek. Nyaho. Ngaku si Subek. Emang naga si Benjo yang tadi dibere duit goceng. Oh, emang nage bener duit si Benjo yang dicokot. Duit nage geus dijajankeun ieu, Jo. Oh, ka sobek. Gantian si Subek. Oh, kayak digantian lebaran. Kebal amat digantiana. Mah ge Jo, jaeng mah jarang boga duit. Atuh lagian Subek sih kunaon ge, duit batu main cokot-cokot bae. Aing cemburu tik, sia dihuapan ku si Benjo. Subek, aing mah dihuapan ge ku si Benjo karena tadi aing lieur sirah, ju si Benjo boga obatna. Haju aing dek minum obatna ge aing can dahar, ku si Benjo dibere dahar segala. Haju aing dihuapan supaya gegera minum obat. Tidak mau tahu Benjo mah. Pokoknya duit Benjo kudu digantian ayeuna kene. Lamun teu sampai digantian, ka sobek ndek digebugan tah ku Mas Andil. Kok ku aing, Jo? Oh lah, kan Mas Andil mamang Benjo meureun. Kayak ku Benjo dibantuan, Mang. Aneh aing mah. Enggak, Subek. Lamun duit si Benjo untuk digantian ayeuna, saya bakal ditonjok ku aing bek. Ulah deal, ih. Alah, babacot sia. Aing minjem duit heula, Beb. Goceng bae aja ngagantian duit si Benjo. Oga. Beb, Cicing sia. Aduh, Jo, Mang. Jangan, Mang. Wah!